Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du, puji senarang syukur angin kagungan Allah. Salawat senarang salam mugia dicurahkan, dilimpahkan ka junjungan urang sadayana Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah urang sadayana dina dangat ayeuna masih kene dipaparinan hidayah ku Allah, masih kene dipaparinan kasihatan ku Allah, masih kene dipaparinan rahmat ku Allah menawi urang sakuat mungkin kedah tiasa syukuran bersyukur naon wae nu ditampi ku urang ti Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ieu danget ayeuna pribados nguningakeun surat Al-Fatihah ayat ke-7. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdub alaihim waladdallin. Sirata nyaeta jalan, alladzina jalmi-jalmi, an'amta anu parantos dipaparinan nikmat ku anjeun alaihim ka aranjeunna ghairi salian al maghdub jalma anu dibenduan, jalmi anu dibendu, alaihim maranehna waladdallin sareng sanes jalmi anu sasar. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ayat anu terakhir surat Al-Fatihah, siratal ladzina nyaeta jalan jalma-jalma anu parantos dipareun nikmat ku anjeun anta alaihim ka aranjeunna ghairil maghdub sanes jalmi anu dibenduan ku Allah alaihim ka maranehna waladhdallin sareng sanes jalmi-jalmi anu sasar. Ayat ieu mangrupikeun penjelasan ngajelaskeun ayat anu sateu acana. Saayat sateu acana urang ngadoa ka Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah paparin abdi sadaya pituduh ka jalan anu lempeng. Siratal ladzina jalan anu lempeng teh nyaeta sirata jalan alladzina jalma-jalma an'amta anu parantos diparianan nikmat ku anjeun ku Allah. Saha? Hiji para nabi, dua para syuhada, nu katilu jalma anu soleh, ieu mangrupikeun jalmi-jalmi anu parantos diparian nikmat ku Allah. Minan nabiyyina wasiddiqina, siddiq jalmi anu leres, nasyuhada'i wassolihina
Jadi para nabi, para syuhada, para siddiq, para orang-orang jalmi-jalmi anu soleh. Alaihim kemana? Ghairil magdub sanes jalan jalmi-jalmi anu dibenduan ku Allah. Saha Yahudi. Yahudi dibendu. Naon margina Yahudi dibenduan ku Allah. Margi Yahudi uninga. Eta Yahudi terang. Karena isi Al-Quran terang ke Allah, terang ke Rasul, nanging sok sanaos terang ke Allah, terang ke Rasul, terang ke Al-Quran. Yahudi mas ngabalieur alimeun nuturkeun Rasulullah. Mawi magdub pantes dibenduan. Waladhdallin sareng sanes jalma anu sasar, sanu sasar Nasrani. Upami Nasrani mah disebat jalmi anu sasar margi ku kabodohanana. Bodoh. Teu ningalan seperti Yahudi. Ari Nasrani mah upami Nasrani mah teu uningan sabab bodoh. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, mung sakitu anu kapiatur, punten kasuhun, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.